Nasib ya nasib jadi begini. Duh, mana ya? Kadieu jelema kaditu jelema. Si Odo itu karena pulang gitu. Sayang itu. Naon jodoy? Allah Akbar. Ngeluaskeun sia. Ditingali dewetan kalau teh ya. Batur. Batur kumaha ya urang lain batur? Tadi mah eueuh sasaha, ayeuna mah aya maneh. Urang teh yang curhat sebenarnya mah. Sok atuh yang curhat naon? Beja ka di dieu, yang curhat mah. Urang teh nengan jodoh. Kue sesena padahal orang umur geus cukup kieu tinggal naon sok nu kurang cek maneh. Masalah jodoh atau masalah jodoh mari kitu mah tapi daek maneh ngalaksanakeun tiluang. Naon tah tiluang teh? Tah lamun nu kahiji maneh kudu ngalaksanakeun milarian ti pamajikaneun. Eta mah pugu urang geus nyaho nyeta hese. Kela atuh nu kadua ge acan ya dengekeun nu kaduana. Nu kadua maneh kudu ngalaksanakeun ngadoa dana naon oge untuk ngadoa mah hese. Naon tah eta mah pugu kudu ngadoa. Tah katilu naon urang penasaran ye. Namun nu katilu maneh kudu Telah hujan ada ke bumi abah teh mah aduh. Ya saum gimana lah, saum. Lur, ngiring yuhan lur tiris hujan. Mangga. Nuhun. Lur, kenaon lur? Biasa we pemuda mah Nyuhan cek kenalan saha? Opet. Momang Kucir. Tadi nama lur teh uing teh rek katen si Abah. Abah saha? Cenah beja mah Abah Somun. Naon kayaknya? Ai beja mah cenah lamun anu sejodoh. Pergi usaha. Paragi pokona tek bogek segala rupa kadinya cenah ka Abah Somun. Keke. Nah, Mang Kucir teh jadi nyalimpang kieu, percaya kana kitu. Percaya maka Allah atuh. Nyeta mempet percaya mah kudu ka Allah urang teh. Ngan nyeta bingung atuh kudu kumaha solusina sugan Mang Opet aya solusina aya yang uing teh. Hayang boga jodoh uing teh. Nah, pake jeung kudu diliurkeun, pake jeung kudu ka Abah. Kudu ka saha tuh Mang Pet? Da awewe maloba tuh. Lobanya? Loba. Nya Mang Pet. Awewe mah loba. Teu mimitis pokona mah nu geulis, nu kumaha loba pokona mah. Kan eueun nu daekeun ka uing teh. Pira aku Mang Kucir. Da wajah Mang Kucir mah teu kurang tampan kitu, disidik-sidik oge. Sopet mah. Eta Mang Pet. Kunci solusina mah maneh. Nah, orang ngomong ke, kejeng teu kurang tampan, berarti aing teh tampan meureunan. Yang gitu, bener geus Bu Mang Kucir mah. Tampan maksimal. Mantap pokona. Banget kaset. Awak badak. Ayam urang mirip Mang Kucir. Muning nu urang mirip Mang Kucir. Ya aing teh sato. Lain gitu Mang Kucir atuh emang bener. Buktina jelema ge eueuh nu daekeun. Daekeun tinggal yang nu urang. Nya da aing teh sato. Eta kan buokna jiga kuda. Buok aing mah Mang Kucir sia teh. Gaul. Sarua buok jeung kuda. Emang aing teh normal.